Nyatu. Naon? Udah kotok bisa lempang mundur. Ih, kumanya? Ih, jauh batu hanya kelempang dia geran. Jawab beula. Udah kotok bisa lempang mundur. Emang kudu buru-buru yang ngejawab lah. Oh, geran yo, nak kelempang yo. Geran jawab naon? Ih, lambat. Geus pasaing lah. Ih, kuas gitu bete nyaho. Soalnya itu enggak tembokan dia. Goblok. Woi, Teko. Kemana sih ya? Naon sia? Kegeran ka aing. Dek mana ke? Dek mana? Lain urusan sia. Urusan Pak RT kan itu. Aduh, aing main di buraku kopi hidung bae lawan gitu aing meureun. Setan meureun atingan di buraku tai. Aduh, tiara gada. Pura-pura-pura-puranya. Sengaja aing. Deuna sia ngomong agas bae. Naon gitu ngagas. Emang aing naon gitu motor meureun. Itu sia deui. Nu nyatanya ka aing. Terus kadia. Ngampura. Waduh. Ampura-ampura. Naon kieu deui ge begitu aing main ieu bae. Ampura-ampuran. Teu aing nanya doang sebenarnya kasih ya. Apa gua hendak nanya naon? Sebenarnya aing kasih nanya. Si jeung si Edong geus berapa tahun jadian. Emang kunaon sih mun aing beratahun aing geus 2 tahun jeung nyana 2 tahun geus menang naon bae. Oh, asana mah. Menang loba yo. puh menang lah masa aing 2 tahun teu menang naon rugi aing. Waduh. Coba ceritakeun tah. Buat aing pesan aing ngadengin cerita sia tah. Sayangnya ho selama aing 2 tahun ieu menang naon bae menang bisa. Menang